dak. Naon? Orang masih lieur. Lieur kunaon? Naon namanya? Ari cara niiskeun pikiran teh kumahanya. Maksudnya diampikeun kana kulkas gitu sirahna Nya Majid. atawa dibunteuk ku es sirahna Nya, Nya benar mana kitu. atau dicecepkeun sirahna kana taneuh. Benar. Dia lihat ting Aisyah kunaon Kita sih? tinggal gerang barakali. Mana masih kumaha Aisyah? Jadi kieu Kumaha? urang teh ada nganiskeun pikiran teh kumaha carana diampikeun kitu sirahna ka kulkas. Lain kitu konsepna kehead Majid. Ku ale-ale dikeukeun. Si Adin Di saleh-ale ge. lain kitu konsepna ieu baik jelaskeun bae Kumaha lah. kumaha? Njedong. Nyieskeun pikiran mah ngajedog ngopi. Kopi njedong. Jadi kana dicecepkeun kana kulkas kudu make es. Oh, berarti ngawul ge kudu dibunteulna es ya. Ih, ari sia mah balik. Saya ketinggalan kelapa barakali. Tuh, tadi tidak pas Naon? pas balik teh blok dah sirah teh ninggalna. Ieu masih wae tinggalkeun jelema make wabur pae Sia, ieu di kumaha maksudna? Oh, sirah? Make es.